tapi ieu ngaluruskeun keyakinan urang ka Gusti Allah. Iyalah kudu make modal. Modalna naon? Urang kudu ngaji makulat. Innal makulatil ladaihim tuhsaru fi asin wa hiya aradun wa jauharu. Sanyana makulat yakni maujudat mungkinat ieu teh aya 10 nganu 10 ieu ngan sakadar dibagi 2 hiji johar kadua arad ieu ngaranna maujudat mungkinat. Nu ieu mah kabeh ge lain pangeran sebab maujud mungkin salian ieu maujud wajib Allah. Ajilah naon johar naon arad terus kabelah dituna. Nah lamun ajeng leng ya arad johar cicing di arad mal beres kajian kumaha ge geus asupna ka mana ieu. Kos kitulah mun urang papanjangan carita ieu bahasa istawa alal arsy takwil mangga tafid egae tergantung kekuatan urang bae. Cara nakwilna ulama pohara jasa. Urang lamun ningalian urayan-urayanana tina tadina tepati kaharti datang ka teu kaharti jasa. Eta oh kahartian burung. Esek we esek.